dibiasakan seperti itu. Kadang-kadang dan dede balanti hariku pribados dede atuh geus ieu teh sabaraha teh ieu teh kudu 100.000 antos we atus 85 begitu nya saking kita teh kalimat Paul. Memang ada jenis teman terbunuh dari sabar-sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi itu patepang paamprok dari sarang sini kuring muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, sareng share. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang nyata disama, kadang-kadang cek sebagian keterangan lebih harus dibaca bohong. Itu lisan. Gitu. Dek saya dek awona itu lisan Paul. Namun bisa menjaga dengan raksa itu lisan Paul. Silakan diri pribadi nah kita jalma anu sok nyata ngajalankeun teu mampu ngaraksa ngajaga eta lisan ngelangkungan nabi dawa Allah dina Al-Qur'an wala tuti kulla halabin mahin hamadin masyair binamin wala tuti jeung teu kaini nurut anjeun wala tuti jeung ulah nurut anjeun kasaha kulla halabin kajalma mana ulah turut teh kajalma anu sok seueur loba nyata sumpah. Lamun jalma anu sok minang sumpah ade ulah diturut. Sudah saking sumpah. Oh, sumpah geudinya wala eta teh dilarang urang sumpah. Terkecuali urang tembokkeun kejujuran diri urang sadaya teu mau sumpah. Tembokkeun diri urang sabenerna. Da ada sanes sumpah sabenerna diri. Sanes hayang dipersakeun ku jalmi lain sumpah. Tapi ku amal-amal anu sae ku amal anu saleh. Teu ngalakuan sumpah ge da. Laras-laras Rasul dalam teu kene sumpah. Nah, mador kadang-kadang loba jeung bahasa sepuh makade bahasa sepuh teh kadang-kadang sok aya mata kabadorot tapi lain kalimat sumpah, lain kalimat wallahi nya, wallahi billahi sanes, tapi anu mata madorot kade eta teh mata madorot kana diri urang kade sedangkan ada sumpah mah jelas wallahi billahi ta kade urang teh bisi urang ngucapkeun anu mata mador kalimatna kalimat sumpah demi Allah gitu kade mana ulah wani-wani nurut ka jalma anu seueur sumpah sudah sageuning sumpah kade komo kan osok eta manya sapertos balanting saur sepuh mah hartina anu sok urang incaran kade demi jaga lisan urang batin teu sabaraha tapi anu mata ngalahat kana dirina kade sagedang sumpah kan sok aya gitu kadang-kadang eta teh sok dibiasakeun seperti itu. Kadang-kadang dan dede balanti hariku pribados dede atuh geus ieu teh sabaraha teh ieu teh kudu 100.000 antos we atus 85 begitu nya saking kita teh kalimat Paul. Memang ada jenis teman terbunuh dari sabar-sabar ngangkade urang bisi kalimatna urang nepi ka eta sumpah seperti naon bahasa barudak mah seperti lalal oke eta teh maka dilarangkeun cilaka eta dah ulah diturun eta jalma
Damu artinya wala tuti jeung ulah nurut anjeun kula halafin ka jalma-jalma anu seueur sumpah ulah diturut kade ibu